Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramiarsa sadayana nu aya di jagat siar FB Pro atau napi FB nu biasa atau napi nu ngadangukeun suwantana wungkul tatangi-tatangina. Lulujeng tepang deui sareng sim kuring kang asegar sabaraha kanca di dieu pangintennya. Saja neraskeun dongeng nu kamari nyata anu dipasihan judulnya eta Lasmini Ngalalana. Wargi sadayana ieu judul Lasmini Ngalalana teh nyaeta karangan ciptaanana nyaeta Kang C. Jakalana mohon. Atuh pangintennya supados tenyang kolong ting kana waktos urang pedar ieu. Caritana nyaeta Lasmini Ngalalana nu bagean katilu. Wilujeng nyakseni sadayana. Di sabudeureun kota Bandung harita di wewengkon Jalan Braga mah keur meujeuhna usum hujan leutik ngaririncik. Ti isu keneh geus ngaririncik hujan teu eureun-eureun. Meureun harita bubuhan bulan eta teh pas pisan ejeung lebaran Cina. Da memang geus kitu, nah tiba heula lamun rek asup ka lebaran Cina atawa dina bulan lebaran Cina teh geus kawentar yen dina bulan eta teh osok asup bulan dina bulan ngiji nyaeta usum hujan teh ya. Dina poe Minggu harita teh ti isu keneh hujan leutik ngaririncik. Raat-raat teh pas meletek panun poe kabeurangnakeun pas meletek pamun poena teh nyata ka siangnakeun pamirsa. Kaayaan di bumi Denjaya harita mah nuju karempel. Bu Sinyo Denjaya Lasmini oge dua putrana nu kembar Dedi jeung Budi. Teka kantun di asih ge aya nuju popolah di dapur, di bantuan, di baturan ku Lasmini. Estu kurajina Lasmini teh mantuan biasih popolah. Naon wae anu perlu ku Lasmini digawekeun tara kudu dititah, da memang geus biasa ti lemburna hari Lasmini mah. Bi biasi nyayur sop teh panginten di naon-naon kitunya eta bumbuna kitu harita pertanyaannya eta ka biasi. Nyanyi hari nyayur sop mah geus we tadi dinya aya tablah dinya antong poho we kudu dimuncangan. Muncang mun hayang rada haneut meureunnan make cabe we hiji mata lalepkeun kadinya. Tong loba teuing cabena mah da bisi eta anu duaan murang kali budak si Aden bisi kurang senengan kana leda teh kitu nyai. Kitu harita pokna biasi. Ari bibi mah bae we atuh nya nyai rek nyen sambal we ieu teh alah Gusti da sambal bibi teh kawentar ka mana-meni da CS bibi oge esok datang ka dieu silaturahmi teh sok resep kana sambal bibi. Kitu harita cek biasi. Sumuhun bibi. Si Aden oge si Nyonya oge mikalana pisan kana sambal nu bibi teh
cenah pajarkeun teh can manggih nu liana cenah sambal nu sangeuna siga sambal buatan bibi mah kitu nyai. Harita cek biasi ngobrol deui jeung Lasmini. Sumohon bibi. Atunya kayak itu lah tukang itu di itu aya daun sampe gerak petikan lah kan itu karena nama lalabna merenan da moal paten lamun ulah lama sama ulah lamanya ini. Oh gitu bibi. Harita Lasmini nguliwat heula ka tukangnya eta sajaneangan lalabeun harita teh. Harita nuker popolah Lasmini jeung biasi meni aranteng bari guntreng ngobrolna jadi haneuteun kaayaanana di Bomina Den Jaya teh henteu kungsi lila oge. Harita nu popolah masak di dapur biasi nu dibantuan ku Lasmini geus rengse harita. Ugu da memang di Bomina Den Jaya mah bisa cepet masak teh kusabab lantaranana jarang make hawu dan geus kasebut canggih harita mah geus make kompor. Eta nu bahan bakarna make minyak tanah. Lain eueuh sabenerna mah naon teh hawu teh memang aya hawu tapi eta hawu teh cicingna di saung da keur ngahaja keur bisi aya nu liliwetan teh kitu si aya nu hayang papasakan anu silaturahmi kadinya katen Bomina Den Jaya. Duh apa mah kaburu lapar ibuna cek Den Jaya nyarita ka Businyo. Alinya atuh mangga urang sareng api tuangna da jika nama si ibi entos disayogikeun dina meja makan entos disiapkeun kubi asi sareng Nyi Elas. Hayu atuh ibuna urang ieu ayo tapi mah ieu tos asal ada kukurubukan tadi gitu. Harita walona Den Jaya kanu jadi garwana atuh teu lila ti harita kusabab pasakanana tos beres oge sadayana tos beres tos ararasa harita atuh deker bae Den Jaya sareng Businyo taruang bareng wangun anu paronyong taruang nate. Lasmini mah harita tuluy nyamberkeun budak nu kembar nu keur aranteng ulin di taman sesapedahan harita lega eta taman teh malahan barudak nu dua eta teh munti ditu nama meureunana heuh kompetisi balap sepeda carita nama harita nyata. Eta dua budak nu kemar teh memang geus mahir manehanana tina mawa eta sepeda. Siga nama lanceuk nage eleh cara ngabosehna ku adina tina bidang babalapan. Oleh Dudi menang Dudi menang. Harita cek Dudi
ngalelewean kanu jadi lanceukna nyaeta Dedi. Ada di eleku Dudi euy. Harita cek Dudi, ayo we mapanas kanu jadi lanceukna. Tapi sok sanajan di papanas wae ge nu lanceukna mah tara saruana sok malahan majempling. Da meureunana boga nyaah kanu jadi adi sok jadi pipaseaeun meureunana da umuran sakitu ge meureunana geus boga rasa kanya anu bener kanu jadi adina. Dudi, cek Dedi, doselanya kasep, menak, dosela maena bili nonte, bili salatri ulang mamela ya. Harita cek Lasmini, nitah eureun heula nu keur arulin anu keur sasapedahan nyaeta Dudi jeung Dedi. Nyeta diajak kira makan heula atau napi tuang heula. Harita Dedi anu nemalan nana Kanyi Lasmini. Nyanya, ayo mamela, ayo deh, urang mamela ayo. Itu harita cerita nana Dedi dan Lasmini. Harita nuduaan gancang nyamperkeun ka Nyi Lasmini. Ya cek TTG atau silanya mainna sareng sepedahanana. Oke pamitos nanti pamitos mama bade amang deui da. Tesawios amang mangan kedah ieu heula kedah mamela bili salatri. Kitu harita Lasmini saking nyaahna kanu jadi budakna Denjaya jeung Nyonya Sinyo estu nyaah jeung dedeuna kawilang geus sigana geus teu nganggap naon teh nganggapna nyaah teh bener-bener siga nyaah ka adina sorangan tak kitu. Sanggeus kitu mah harita Lasmini ge tuluy nuntun Dedi jeung Dodi mawa ka jero imah rek ngahaja mere tuang budak kembar anu eta. Da memang sapopoena sok diurus ku Lasmini bae. Estu ngarasa bungah jeung bagjana pikeun anu jadi indung bapa nama Bu Sinyo oge Denjaya. Jelas nah hidup tetuang heula ti tadi teh kitu pokna Denjaya nyarios ka Lasmini. Wios apa Lasma panginten ke sekedap deui tuangna da kaleresan teh acan lapar ieu teh. Kitu walon Lasmini Las gelis sanes tuang heula weh bili salatring ke harita Bu Sinyo mauran obrolan. gampil ibu Lasma panginten ke nyusul panginten itu pada iya hawatos Dedi sareng Dudi pilih terus lalapareun. Mangga atuh nyelas
pamibada ieu heureuy berita acan ieu mangke we pengen tanya nyusul atas ngayaan barudak anu duaan. Semohon ibu. Nya atuh pami kitu masuk we kumaha hidupnya apa mah ye masih kena ieu lah masih kena raos ieu teh teraskeun deui tuangna. Harita sanggeus kitu leos bae Lasmini nyamperkeun Dedi jeung Dudi nu nungguan Lasmini di ruang makan. Saberesna Lasmini masihan tuang sareng anu biasa sok ngahuapan Dudi jeung Dedi. Saterusna Lasmini tuang ngadakul sorangan. Menikah tinggal ponyo pisan Lasmini da memang favoritna ti jaman ti lembur keneh ge ari model kana sambal jeung lalap jeung kerupuk atawa asin mah memang geus biasana di lembur. Kari-kari ayeuna di kota panggih deui jeung kadaharan model seperti di lembur. Sabada Lasmini beres tuangna sajongjongan mah calik ngahulang ke sakedap. Sabot keur ngahulang keur kitu torojol biasih nyamperkeun Lasmini bari pok nyarita harita ka Lasmini. Neng Las. Itu di payun nyai. Di ruang tamu teh aya rerencangan kuliah Neng. Hanya nyelas rerencangan kuliah nyelas. Pamit tepat matu teh aya tiluan. Istri duaan sareng pamaget nyelira. Anu saurang mah da ibige merenana apal eta mah da basa kamari kungsi ka dieu geuning nyelas eta teh. Kitu harita cek biasi ka Lasmini. Ari naon teh mak teh ari ka eta mah meureun ngasuano ngaranna teh si Neng Melan tangan anu duaan deui anu duaan deui mah eta mah mama asa pinangih pisan nyai eta teh jeung deui heun lalaki hiji ge eta anyar pinangih mama nyai. Kitu cek keterangan biasi talete pisan haritanya eta ka Lasmini. Oh, semohon biasi. Tembak Lasmini bari jeung harita teka leket langsung Lasmini ge ngaleos reka ruang tamu payun nyamperkeun semah atawa tamu sobat-sobat kuliah na Lasmini. Sekedap permiasanya rada haus.
aya nama rada bengras deh pada biasa. Harita sedang nepi ke ruang tamu. Bener we harita kasampak di ruang tamu teh nyata aya Melan, Yaya jeung tadi keur ising hareupan ku Bu Sinyo bari ngarobrol harita. Aca geuning aya ayeuna mah tos datang geuning norojol eta Nyi Elas. Harita kitu cek Bu Sinyo. Ka anu keur namu. Terus rame di dia. Harita Lasmini mairkeun obrolan ka babaturan anu geus aya di ruang jero tamu. Lumayan dah ieu nuju ngobrol jeung si ibu. Harita cek Melan. Ya lumayan dah, aduh, tapi dah teu bete dah di dieu mah geuning nya rausin tempatnya di daerah dieu mah. Cek tadi Harita mairan obrolan. Harita Bu Sinyo mah langsung we amitan nyata reka tukang nyata rek mariksaan bisi aya bumbu-bumbu harita nu kurang atawa nu kudu perlu dibalanyakeun keur daftar balanjaan. Harita sanggeus Lasmini ngabagiakeun babaturanana atau rerencanganana nyaeta Yaya, Teddy sareng Melani rerencangan sakampusna.